tapi nanda ngahaturkeun semah baktos konyuk panjenengan Raka Prabu. Nuhun Nyai nuhun jalik. Tumo kamalinaan ya hajurkeun semah baktos Rai Purbakesa diterima kaunyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa diterima bangga ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binggahan arimi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep Raka Prabu eta nineungna kasinok teh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresan atau purwa panjenengan Raka Prabu keresan imalan aya hal-hal nu baris didugikeun sareng tansah diajeng-ajeng kaula nu kelana Purbakesa kaharep maneh Purbakesa tapi nada ngahacurkeun semah baktos Raka Prabu nuhun kaunyuk Senopati nuhun Rai nuhun kalihna ti eta atuh ieu teh naon Raka Prabu purwa ngahaturan lingi kieu saperkara akang teh sono nuhun kaduana perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon perbatasan ari kitu di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kade cing ati-ati mun pangungsi ti mana laras kaula nun ngan eta anu jadi kakeuheut teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur ngelak melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaula nun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah kurang ajar temenan cumantaka kumawani tanpa bemakrama heula luar tidak sopan santun ramah tamah teh kasebelan ongko kasebut bangsa manusia nyeta kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atau tsunami ta eta kitu kairid ku walet meureun anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti ieu tempat sabab numutkeun beja ti nu meunang dipercaya eta jelema teh make jeung ngalaan tatangkalan sagala ngalaan suluh keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara
wajar ngayakeun tinakan kamanusiaan model gitu. Kau lanu sing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakat tiasa ngajorang ke Tamangkelu. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana. Hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan. Tapi lo nama Raka Prabu. Ya saya atuh kula. Purbakesa. Siapkan patugas. Walau dia bala tam-tama si pedang tamsir kada berita rasa panah limpu. Oh mangga. Iraha Raka Prabu ulah diisukeun ji. Eta si Nyai sora mun dihujun-hujun gitu. Payeuh Raka Prabu. Kenaik. Keureuh gede da puguh di AC terus atuh. Hayo lumampah. Rampung daud tutas pangandika amit Raka Prabu. Brah. Mudah-mudahan kaulanun salamet angsa damel sapanejayai. Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mingpin wala dia bala tamtama. Iya. Ayaku itu si Nyai je. Mangkaningkanya ahaing kamu mut boga adi awewengan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je. Di Arab-Arab can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede teuing meureun ku goreng patut. Aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang. Ngadon ngajak ngebur melak tanur. Ngadon ngababakan. Awas ya. Sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani. Waspada permana tinggal bisi aya nu nyelunupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroranti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom. Kahiji kaduana diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara anu keur mejeuna bala kesenteng tanagana sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
hilang keimanan. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Betul. Hari ketiga. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Betul. Sebab satu, jikalau apa? terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu, Apa? bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hilang keimanan. Keduanya Apa? akan hilangnya rasa solidaritas. Betul. Hari ketiga. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Betul. Tuh. Katiluna nyaeta bakal leungit rasa silih asah, silih asuh, silih asih. Leungit. Itu semuanya hilang. Nu matak nagara ngatemenangkeun, agama ngaharamkeun. Nah, eta dicare. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, jeung wawasan lingkungan pinuh. Dah. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa, Apa dong? sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura sarolat hajat kaja euy ai di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna. Mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah di alam barzahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Pola manusia. Aduh, liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa dengan kikituan? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Dengan kekurilingan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, maka diudag. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh. Marukana muridina tongong aing aya nomer. Padahal Buguna tongong aing mah aya cung-curungan. kekeringan wong. Beda-beda. Tapi tetap Indonesia. Beda tak tukang alok teh orang Indonesia. Betul, orang Indonesia bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Kawan kulan.
sarua jeung aksara ini Sunda tapi u na teh ku o jeung e gerepek aduh Indonesia teh terdiri dari 9 aksara huruf 9 huruf 9 huruf 1 I 1 dah 2 N 3 D 4 O 5 N 6 E 7 S 8 I yang paling tungtung 9 yang akhir 9 A betul 9 huruf ya yang ada blok yang paling tungtung 9 wali juga yang ada hanya di Indonesia 9 apa 9 wali Wali Songo ke 10 tuh benar wali salapan. Jadi dunia ini dibagi 2. Apa artinya dibagi 2? Barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka betul. Kalau di timur? Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. Wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa itu 9 wa. wah betul 9. Ya. Betul. Makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala. 7 kepala. 8 badan. Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala. 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut seni adiluhung. adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenai da eta mah soal selera. era soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mo. Ye ninggang di salapan ye. Ya. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Daun akut Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titirana manukna. Kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, perjuangan nu sajati. Niat diri masih cari hati, masih eling
peti perang peti kadek kajong jonang teuing saliraha kudu dijari geuning geunahnya Nyari seni teh kieu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung gizi jeung obat Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. bisa dipakai ramuan kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpul bari mahal mikir di urang teh lain naon wae. contohna cangkudu Cangkudu kon ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. pikeun nurunkeun tensi darah Tensi darah benar. ha Benar. itu buah cangkudu Koneng gede, koneng tebal. koneng gede Kana bawang bodas teh eta teh antibiotik teh biotik. oh antibiotik oh Nah, kumis-kumis uce di urang mah aya guna. tuh kumis uce ai ucing heeh Bukan teh. nya Ubah teh. kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung gerdog Yang geredog buruk. anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok dibaledogan buahna sawo walana Sawalana sawo ieu. ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak Diruksak. pohon-pohonnya kerugian negara hampir 80 miliar lebih Satu hari itu dari pohon-pohonan betul. padahal kalau lestari lagi Enak loh. wah kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh Betul enak itu. bisa kan kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh Oh, eta mah kus plus. kayak kus plus tah eta Kus. Bukan laut anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu benar. kata-katanya Kolam dan jala. ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Ya. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Bisa. Nuhun Kang Ebit. Oke, ade. Ya. Mangga atuh. Au. Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Ya, ketemu lagi dengan penggemar kita yang di tahun 2005 ini dari suka kita seperti diberi buku yang kosong. masih kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Betul. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Selamat. Yang ada di Kepulauan Riau. Oh, betul. Masih selamat, Kang. Yang ada di Riau semua. Iya, betul. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa itu. Orang-orang Sunda. Betul. Iya. Saya dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Ya, betul sekali, Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita Yang kena musibah yang kena musibah
di Sumatera Utara, yang Aceh besar, di Aceh dan Sumatera Utara. Mudah-mudahan Melambo, arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana, amin, amin, amin. diterima. Betul kan? Ya ceuing euy. 80.000 leuwihnya 80 yang korban gelombang tsunami teh ya. nya kan lebih ka kitu lah. Tapi eta anu 80.000 leuwih Naon kan? masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Betul. Heeh. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Aya Hikmahna naon? naon Kang? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina Laras. kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Mager ayeuna mah. Tuh, gitu. Ngumpulkeun di unggah perusahaan ge kanggo ka ditu. Alah. Hah? Benar. Itu direct teh koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotannya heueuh molongo di jero. Bolong. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh puguh we. Ya, jong. Kagunyang ganying urenya. Punya gaji. Jong. Teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat. Eta Kang. Hah? Oh, laras. Mimitina kiamat letik tapi cek anu maranaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya. Laras. Nya, Kada di Aceh hungkulnya. tak kitu euy. Nu matak cing ati-ati, Waspada. cing wawuh jeung alam teh. Puji nu ti heula kanu ti heula, nu ti heula kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah tadi dinya tah. Sadayana atau puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki mah. Saling hina, tereh ruksak. Halah, ya. Parebut kakawasaan di negara Astina teh. Ayeuna teh Kang. Anaknya Dastarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan Dari pihak apa? sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira, anaknya Pandu Dewanata Suwargi. Ya, yang punya hak itu. Tapi dengan cara picik licik, Pandawa dibakar di balai segala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati, Sudah mati betul Kang, betul. kebakar, Kebakar. terbakar. Samarukna meureun iya. Padahal masih kan Padahal Pandawa masih hidup. masih jumeneng betul. Padahal Pandawa masih jumeneng. Resepnya ngomong gitu tak lah. Rasa Pak Cing kumaha ada anu penting ngopi ka siri we nya. Data harti atuh. Nanti juga siapa tae. Nanti kita Mangkaning dewek teh ninggalkeun domba bawa nu marabannya itu. tuh mamun urang mah titipkeun ke tetangga. Bejana menang juara. Menang juara euy si Seta tuh. Makaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Ada. Kang Nun Sanusi dek mere si Cakra terek dibikeun ka dewek. Ibu ada kespesian. Jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek. Ai Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jagjang Sari Jadi. Komo Pak Haji Didin gratis Kuningan. Nggak kayak itu belum gurame teh aing. Untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah. Saya ikut dengan Pandawa, dengan ibunya keluar di sini di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang, ikut nerobos.
Alah. Ya, Kang, ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh euy. atuh ing lamun ieu gerotan ieu kan bae. Ngan kadewe Kang. Salapan urang Nyangan kadewe Panawa meureun limaan tanya. maan Ibuna jadi genep. genap Kata mah ku dewek tiluan bapak dewek jeung si Dawala. keluarga Kang tilu jadi Untung si gareng mah teu milu. Teu amun jeung si gareng jadi 10. Nya. Oh, 11 jeung Ci Isa. kade kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul. Ulah ngaganggu, ulah ngarusak. Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Ai buahna ngepek wae lah. Heeh, buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh da loba geuning euy. Pada nangka. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Saimbang. Banyak ular kobra, Banyak ular kobra. kan tikus jarang. Tikus hilang. Jarang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Tikus. Betul. Lumayan kan? Lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum, tong diportas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialahkeun we cenah megar heula cenah jadi anak. Sinareuy. Ai teh dialah ku dewek da ku batur geuning dialah. Heeh kitu da belut nogan teh teh lolong. Lolong. Nya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh teh. Eun pada ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nya teh atuh anging Nabi Sulaiman anu apaleun kana bahasa sato teh. Oh, Nabi Sulaiman makan. Oh, urang oge kudu atuh. Kudu. Oh, Gitu tah. Sasatuan lagi. Hingga ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro. Moro Kang. Dah hayang barang hakan daging atuh. Sukana aya mencak Sugane aya eta teh peucang nu leutik. Menang-menang Cangehgar atau Kasintu. Jeung Raden Arjuna, Raden Bima, da ibuna mah sareng Raden Kontea di ditu di Laneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Di Sabang sampai Merauke Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya. Tetap jaya. Prung ah. Sampai keriling. Hah? Naon prung teh rek jaipongan rek naon. Nah, dangdut atuh sia teh. Jaipongan naon atuh. Tadi geuning dewek masa keur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut. Rasa atuh rengong buyut. Hah? Bi aya rengong buyut bisa dijaipongkeun. Bisa. Heeh. Ringi galan ge bisa. Prung ah. Ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Hah? Gaya ai geus disalin malah. Asep mah. Asepnya. Jika selebriti. Aduh, saragam ti TPI teh euy. Dah nyan jika Kasep 3 pajajang sari jadi. Saha jiga pajajang sari jadi. Tong sok kitu ya, Pak. Alah. Sok atuh prung kanya. Renggong buyut. Kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Kai ku ajan ini malim. Syekh Malim cing Dararamang sampai aya ieu mun wing. Kita lengser na Berlin. Duh. Tutulus najak kakumaha Bihira Urang sumaku Kedah sae kasasama Kasasama Budi manis Sae semu Sae semu Bos. Up. Jauh tanjakan
benar segala mah. Dah. Kang sok tiba suka deui lamun panggih lamun dipatang kudaturiya suka deui bupati Kunaon? Duh ting. Nasib diri. Nasib diri mana kia-kia cuy. Aduh. Pemirsa TPI Cepot Giri Harja tilu tetos heubeuh ye. Tos 33 tahun Ngalang-lang buat. ngalanglang teh nya geus incuan. Kepenten rambut ge. Alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh. Hei, ulah kaget euy. Sa. Ulah kaget ieu kula ieu. Coba tepungan heula kumaha tepungan heula. Mangga. Uluh tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadare kolot Kang Sudinta kan. Agama naon maneh euy? Abdi lah. Heuh, Islam. Ye, sami atuh punten ah. Sami-sami muslim atuh. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Ye, kakantun itu di Saudi Arabia. Pas umri. Uluh, kira atuh bari janak ka itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon ah? Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Dari Karopea. Waduh, bangsa aja. Umacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei, sangaran. Uring cepot nya. Wah! Siapa deh? Cepot. Wah. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Budak kata mana Karop. Haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Ran teu sering ran. Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Dah. Ieu teh. Heeh. Uluh. Ulah sangeunana sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh. Nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bang us batik bang tik pro sebal bodong sabo boko Ayak gitu.
hartos tauhid itu dah. Lain Karunya. ku bisa dekat saretot ngomong Gitu bisa apa? Ya atuh hapunten we. Oh hampura, sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh. Ya. Ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong. Ai kitu. Maneh teh di dieu teh geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. geus musim Heh. Aya mere, aya kaingetan sih aya kaingetan satolol mah. kanu boga tanah Buruk kana teh dipajegan. Nengah henteu sia teh. kanu boga tanah hare-hare we Hare-hare sia ngagade lain. Ajar ngasaan mah kudu we. Cing make polo. Sumuhun da teu terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana. Itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa sekarang marang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. Lain seri goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy teh. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya lagi nya. Jadi kumaha teh? Iya. Dek init moal. Ya kumaha dundungan kuring ya atuh. Hah? Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan. Ya ayah. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. pertanggung jawab Keras Kang Kang. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. anu boga kikitin Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah. Berarti maneh teh ilegal. Heh? desa teh Buka kikitir goreng. Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah ti tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Hah? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nira tangga demam. Datan nira tangga demam ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula Ku Harun. dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya aheun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana rek di widian rek henteu dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah ngeuna meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh.
itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah Ai manehna teu bongkar rasa-rasa. dipikirkeun kana kitu na mun manehna ge tetep dan dengan duit teh Teteh maneh bale leuwih. dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere Bere menyingkah lah. da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing Coba pemasukan. pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu wah bahan ribut ya bebeja sepot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut sae lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo ajimulati tegarnya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ngajar kurang ngajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung muni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya sia benang sia iya dai Wah teu bau. tuh Wah teu bau warta. aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat teh mending di podaran ku aing itu awewe tinggali awewe meni geulis mana tuh eueuh Ya atuh. Buah-buah lain awewe naon. lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya we aing wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah sia
karasya lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh cilaka lu Pilarian misi kumaona. dunungan dialungkeun jang Oh, pilarian kawahan. silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek itu teh kitu we urat batu Ah, akurat batu, dedemit batu. Aduh. abong kena dedengkot nepi ka urat saraf Tapi kang gurat. hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan urang Sakitu. abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula urang Cak dunungan kana saya je aduh. dek naon wade ngiring nemak atuh tuh Aduh. Dunungan nemak, hayang nemak eta Kan mah. tumak-temak. panah wah ieu teh kulan di Sukabumi teh hayam pelung Ayam pelung. kulan tara-tara di sada sabat teh kok di huluna Di nama senjata. Lamun hayang manehna da lain teh. aya maneh sanes anu sanes Yang tetangga urip. Udah lebaran tetangga main urip. Kamar we nu batur teh. aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita ayo cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh ada jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna Nu bogana mangharep-ngarep. nu bogana mangharep-ngarep we Di ubara di Podaran. bisa maneh nemakna tiasa ti yang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae Sok aja gerasa sila jeung luar. denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawala Satria ini pelet tuh. Kapacok. ieu Bambang Somantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing ge nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wow. Ini mampir deh. halah modar ku aing buta kitu mah tinggal ikeun tahu yang syarikeun sia hari aing gagal teh Mana
manehna ngetan senjata ngidul. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, ada naon ge kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Nu matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola. Sarakola ulah bodoh bener akang. Sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Oh, pengalaman. Sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Forma jeung pengalaman. Kitu. Lain hare-hare. Cuk aing lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh. Atuh da uyuhan sakola gen teu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Akang mengguruyuh. Tapi dek ngeureueuh we geuning. Jeung panggilan akan teh. Wah, baturnya andel. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing syaririt kitu. Alah. Ya. Pada Melayu Dewi Arimi sampun dumugi. Moga Malinaan Jalangka alam besar Pasti mau jalanan jauhan Ungguk laungan budi Agamahan Jalmaut mami Pinasti salamati Ayah nunyi Ngajar ke si bapak saya ku si Diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tari eta teh. Dina tari kumang teh jadi tari riseun. Hidup selang-selangan lepas dina sabeungetan Moal panggih pajanun kasenangan Kaget ku nerakan ningali. Kagetna ka kiri-kiri ningali Kang sampun prapta. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia bala tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu. Kacida teuing eta mah. Ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas. Bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti.
jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti syararekeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot neugdreug kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar tong maka jeung nariksa kasep dari naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut ya rupina teh aya purianeunana kulan Gusti Mana teu muji. tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan Ya. maksudnya tapi dah kumaha cuma ada geus nasibna Kasih kudungan loba duit. kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning den kaulanun kakang karieu Sembah kapihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diukut lan diuk sae udah matak mung hiji juragan Bima teh kitu geus soak Coba disentak kan. loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangarsa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kapanasapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dilejang kadung sang rebut kekawasaan rebutan Bari putra raja. heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasenian urang teh heueuh cukolot teh mah baheula geuning kudu ngindung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan
eta mah jamban atuh ieu mah jaman aya laguna teh jaman teh Kawan kumaci. kumaha baheula kacapangan dina jaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat omat si cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik Mana nurut, Pak? barina oge nah mitah nu kitu patut nun Mana nurut masyarakat lagi. masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton aya kitu wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kenahna dia kebong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mau bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe ka tujig kade sing hati-hati di lejang jiga red bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru Tingkah gitu. init lan init Aing tak sawabalana gitu akan. jaga inung aing si babu kunti lah jaga nolak Kakek ke dia. Ditanya. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati Ongkos soal kudu nunggu. hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung Duh, awak lu mulus kan. Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salirana pika donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh beungeutnya mati terimunan ku anu nya tingali mah kulitna we nya
butuh ani mah abdi gaduh duda itu. Asap anak nya. Urang kawinkeun ka Nyi Ega. Bima ti mana panglingihan? Urang dieu titu ti Lebak. Tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang. Ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat. Ramana sumu. Atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Kieu teh ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawit teh mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti Nu Maha Agung. Kakasih teh Bima. Bima, ari anjeun. Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. Saha? Arimbi. Sajenagan? Lah sia teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. Semua ka kuping gua beli teh tadi. Nah atuh sia mah keur nanyakeun. Saha cenah? Bikayi. Arimbi. Sa eta. Aringgis. Alah. Urang mana? Kaula teh ti Puseur Dayeuh. Puseur Dayeuh nagara Pringgandani. Ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara, kalayan kaula teh adina raja. Ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara, mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Eta nikah. Arimba incu na bah ameh meureun. Rimba tah mah. Rima kita mau jadi polisi. Rimba tah mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka nagara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngaladuit teh. Sajadi teh. Oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan-tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu. Parantos kagungan garwa. Naon? Salira. Acan. Ye, bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Budak media sama. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Gede dua. Lain gede boros ius mah, aingnya gede hutang. Gede kanjeris yus mah. Mun di rombongan begitu tah. Jadi peralatan enak teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu acan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujeng hingga ieu pun anak, abdi ge bapana acan. Hor, nah eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak, apaan bapak teh loba. Aya bapak angkat, aya bapak tere, aya bapak tani, aya bapak kukut, aya bapak lurah, aya bapak balangsak teu boga naon-naon.
gitu atuh pami kitu macarana di haturanan linggih atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakal kaklalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heuh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur tapi ai dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teh Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teh rasa cinta teh mah ayeuna di sidik-sidik mah halus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuna mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan mau disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta mah sok dibeja-beja sabab bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina loba seur jamina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asaku kabina-bina teuing nasib diri bang Jawa Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira Bima wis sia ampun Bima kaula teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta
kurang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik di yen jadi casak di walang-walang yang akeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu teh sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kaayaan aya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah. Obat kabina-bina teuing Bima obat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara jadi salirate ibu Nabima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati negara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aya deui si bapak eta jeung bejakeun teh tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nya nah maneh teh Si bapak eta ketok alin iklan. kaula teh nampi pancen ti Raka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako gitu dah bukan salaki eueun abeuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada barican rasa panah limpung malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janak pisaan eta nanti corona aya naon nya euy da dewek na pikayeuna teu bisa atuh
teuing teh kumaha deh ka oh teuing deh turunan ti laut Kaler Kalimantan ge bedi tu deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana waladi balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang Halo teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh tuh boga awak-awakan teh meni brewok gitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu ai teh hareup katingalina kumaha huntu we wungkul bakal bogoheun Bima lamun kitu nya anger kalau leuwih ditampik nah mere resep teh menepi kageuleuheun ibu tulungan ibu ampun teuing kaula teh tulungan ibu dedeh teuing geulis anak king ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang tah nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka kada nyemah Ayo mare-are Kolot lain nyemas teh naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti heuh dina zaman kiwari ge kitu teh aya we nu mereng maranghakan ka karadi dinya numpukna naon bedana jeung nyemah ka roti Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma. kitu ceuk aing oge tapi hasil wae Bani Marif hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima eta teh adatna kulaan Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswina Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ku cara menepungkan Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawurus saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata deh ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata duh
ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang sabot ngiceup aing Gusti neteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsung jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren wow keren gunungan jadi daek kenut bobogaan kayak gitu. geulis kaulah nun Dah. salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing persanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu nggerebeg aya nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anak king coba ngalih ka dieu nu coba teuing Gusti Babuku dedeh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubieu dipantingkeun teuing di mana ragragna aya eta saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri geulis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teh Bima ada lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih hampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan nu manehna ge nya tah kitu pek aya nama geulis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep Ulah tumpas tampi orai tobat ieu teh naon nanaonan sia hei naon nanaonan nanaonan atuh we nu aya mah nanaonan jeung kikitian geuning deui si Syarukan tobat ampura arimi ya daya waglanana kaula nu ai sugan teh tapi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira
jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadeudeuk ka cinta kaula aku terima harimbi nuhun kaula nuhun hidimbe tobat aduh meningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk mana teh itu adi aing bejana disiksa hidimbe ieu belah mana adi ngaing hidembe wala dia balat belah mana adi aing sudah kamar padi di campurana tangan tanu balera tanu usudana salamatnya anak alah kamana si Aceh Purba Kesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu boa adi aing gugur di pangprangam aduh asyik boa-boa hidembe harembe asyik Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratanga deman satu datan niratanga deman ewa pakulingan rana genera kingkang prata saya paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditenda kaula nun Raka Prabu syaha ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi mancing teteh beraku Arimi kitu dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ieu teh Rai Raka Prabu lain kurang ajar aduh muningakeun kaula nu lain sia kurang ajar tobat laras ieu teh Rai sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia kaing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penasti kersayang tumampara iya ge ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain tobat pindah tang aduh tobat untung salamet aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima teu ngaku adi ka kaula geuning
kurang ajar saha eta waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngemasin pati tu makaning pelayan ieu etan sia Melayu. aduh ragot dulu itu. Wah, ai sugan teh moal kejadian dulu. Wajaan juragan Bitcoin. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si orangnya. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Oh, kebeli. Paingan geblig cai nepi ka euneur. Bener, akang murukan teh. Menang beja sio teh ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Kadewe. kakak. Heeh. Ting da lauk teh digelung. Ayo lauk. tapi jangan. Sia kurang ajar. Coba sia sia aing pisalakeunna Arimi mana adi aing tadi nyampurkeun tadi aku ku sia penasti kasayang tumampara Iya inggih. ieu Bima dirontok nanging kaleresan Bima nyingcet Doh. sedangkan disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir ai dihanapna teh emel anu temahna Arima mebes kana emel itu kayaanana bakatingku gede awakna teras nobros kahanap anu timul datang cai ti hanap buukna Arima kaseret ku cai ti hanap anu temana ngarumai karuhur mungsrat cai anu sakitu gedena di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna wah dulu itu cai yang Udah Buriawa tuh. loh pamuing kana gawir Pak heueuh nyeta Buriawa kitu cak buuk wah ngagedean gitu Pak urang ka bawah banjir ya Ririaban tuh. kapan aya ka itu langsung leuleuh ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah jadi deuleuh kasuburan kamakmuran deuleuh ieu cu Menang pabrik aqua. jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak heueuh Nah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. cing kira-kira cek bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh Pak nepi ka ngalir itu ngogolok kalebak tuh urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirah saina deuleu saperti buukna Arima geuleuh umpal-umpalan Ririaban. teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu Kehidupan yang di dia mah ya. pada hakikatna mah Arima itu bisa menyuburkan negara Betul. Ada manfaatnya mah.
Jadi ada manfaatnya Pak kadejang. Tapi dalam tatangkalan mah deuleu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi kuseureuna tatangkalan nya Pak cek dewek oge. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deui. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heeh jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Anu iman Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teh nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Oh wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tageuning siling apa? Ieu. Apa abdi teh guguru ka Ustaz Tete. Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede pusir dayeuh pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae. Itu ngalanglang 2000. Ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan. Kadua atuh urang teh menang jodoh. Jodoh hartina teh nagara pinanggih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo Jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Amin. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka.